Assalamualaikum. Ya, kau mana? Cina itu nu kablek iman deh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hei. Waalaikumsalam. Alah. Alah. Lain. Ayo mana dia? Assalamualaikum deh. Menitnya malam. Aki-aki kejual gara-gara sare. Kejual. Ayo saya mah kudu digudangkeun shit teh. Alah, hampurannya diganggu. Kan baik ya. Hari apa ya? Gitu. Jenuh. Geningan cek parudak ngorama. Jenuh aku mendengar. Bisa ada itu kadang-kadang nggak ada suara atau jurang. Jadi gitu di mana abah teh usaha. Usaha abah teh kemana tuh teuing. Si orang abah teh edit kan dia. Jenuh di imah teh. Barudak Nina eueuh. Boga. Incu eueuh. Aya abah boga pamajikan. Asana mah boga. Kajian asal nama. Ngan boho. Mane abah teu umur abah. Sabaraha tahun? Gusti mane wanita abah umur abah. Sabaraha tahun? Beleguk. Sabaraha tahun? Teu abah oge teu. Astagfirullahaladzim, lieur euy. Udah hari teh baheula teh yak malum cenah ceuk ting ceuk saha teh ting ceuk inung abah, ting teu papa abah. Jadi baheula teh cenah abah dijurukeun teh keur zaman peperangan penjajah Walanda. Tah sekitar eta tahun sabaraha? Ingat tuh apa? Anu ke geuning radio di Gunung Malabar. Oh, teuing teh kaalaman teh urang media karek 17 sepotong umur ge atuh da teu Oh, apa. paingan maneh leuwih ngora ti abah. Atuh nya heueuh geus pastina. Beraku. Malahan abah mah anu geus mineng ngimpi nu aneh-aneh. Ngimpi naon? Anu dina eta impian teh sok aya nu ngalagu ku menangis geuningan. Update euy Allah lagu. Kitu nama. Pajarkeun teh cenah abah dianyangkeun ka Pageto. Oh, bisa banyak apa gitu? Matak ayeuna abah teh. Abah teh lain jelema samanea. Oh, lain. Lain samanea ieu. Cing atuh aya bener mah ieu, kabeneran ieu. Kumaha? Lamun lain jelema samanea, kan ari urang teh hirup teh teh nya kudu berdoa abah, kudu. Apa aja abah? Lain maksudnya atuh da kudu jeung lawan jenis. Oh, sukan teh. Nah ieu abah teu meunang buan. Teu boga pamajikan cing ieu mah menta wawangan, menta kumaha nya kasebutan teh. Pang narawangkan kudu ka mana ieu? Kebelah mana? Awewe teh kebelah mana? Oh, eta mah ada. Abah mah, heuh bab eta mangan eta teh. Kumaha maneh balik deui nya ka maneh. Sabab aya persyaratan. Syarat teh. Syarat. Syaratna kudu naon? Maneh kudu ngirim beas saton ka abah. Hah? Satu. Sawah we kudu disiapkeun meureunna 2 rorok mah. Terus Kebon 1 hektar. kada sawana ka boga ngasepik piti tanah lagi atuh kumaha? Oh, eta teh wayahna. Aduh, aya kena kumaha atuh syaratna ya deui nu leuwih hampang atuh syaratna. Aya. Naon kumaha? Ieu di antarana lamun maneh ke ku abah dicumponan teh. Eta kahayang dibantu. Maneh khusus nama lamun malam Jumaah. Malam Jumaah baturkeun sarare puting. Tah maneh kudu naik kana luhureun kenteng. Atuh meureun kudu ngobrak atuh meureun kumaha sieun? Oh, pokona mah ulah wayahna eta mah da ari hayang. Lamun geus ada kenteng kudu kumaha? Cicing na kenteng. Meunang jodohna mah. Apaan acan, can turun tina kenteng na gimana teu ieu. Atuh hese meureun kitu mah. Ieu mah anu realita we mah kudu kumaha ieu neangan awewe teh kudu kumaha ieu gagal wae ieu. Heeh, tong ngabahas nu aneh-anehnya urang mah. Da jodoh, pati, bagja, cilaka, pan ngan Gusti.
anu nantukeun ngan beureunan ikhtiar lahiriah mah urang teh dibere kalaluasaan kalaluginaan diantarana cenah ceu Ustaz Heri Geningan kumaha lamun urang rek milih bibit atawa batur hirup teh nu kumaha kodo anu dadindun dan dindun ulah nu daditut artina kumaha teh dan hadek dangdan anu ieu bisa ngurus awak anu glowing nu geulis anu bohay anu ulah sabab lamun anu henteu bisa dangdan tenggeuna teh jadi siga ieu siga jurig jarian oh nya kitu buuk jemet pinuh lisa jeung foto orong gararing dahdir alias marukanan teh baju pinuh ku saos resep jajan ieu cilor nah Arudin kudu anu bisa dangdang anu bohay anu montok bahenon geulis lu basa mangok lama menang cagengan gitu ya lempang gitu tah ulut aya nu depok biola aya gitu alus geulis teu bisa ngomah wadah di tah teh aing mah aya di mah hayang teh anu bisa ngomah wadah bisa nyeseuh bisa ngasuluh aing mah ieu teh butuh nu digawe rek butuh nu geulis tapi teu geulis ongko dan nu geulis mah tuh digawekeun mancur saminggu ge tapi heuh jadi nu bisa dangdang hartina salaki teh disugemakeun ku pamajikan teh ku penampilanna sana janda wewe ayeuna mah sok dibalik-balikeun kumaha pajarkeun teh cenah sok pamajikan geulis bisa geulis cenangan minta anggaran kosmetik padahal mah da geulis teh teu identik jeung kosmetik justru resep anu natural nah eta kitu nu kadua naon tadi teh poho deui din dan din teh hade agama sabab cek katerangan cenah sing saha jalma nu dikersakeun hade ku Gusti Allah eta jelema teh dipahamkeun dingartikeun kana agama awewe pipamajikan nu ngartikeun agama mah mun dina salah ge mah salah teuing mau ngaco teuing aya rem maneh hafal rem remnya sok dijejak gitu lain rem anu sok barudak ning amis tuh diplenungkeun rem eta teh permen karet nu babahna asam dikenya-kenya teruskeun ayeuna kan udun dan dun ade dunya nu bonghar idealna aing teu mah ulah eta da kamalin utama ayo utama teh nu jadi halus nama beunghanya dunya mah misalkan maneh teh neangan rada lubungan nu geus umur teh 70 tahun gitu keun bae ngater pae nah nu satulina ulah anu dut dat goreng ada tas salaki teh tepi ka nyakar abu ayo pura nu ayo HP salaki keur dicekelan dicokot tuluy diangeun lain diangeun dijual kitu jadi komo ieu mah salaki kenaon sare geuninganan dipurlukan naon racun henteu aya kitu mah abi mah di keur pasea di kapur ajaiban aduh ameh teu ngaliwat kapur ajaib atuh kurang kadieu teh sieun ngelepek cicing we di halangan lain matak teu kanggo sareng ge mah gagal wae dit nu ulah nu medit komo maneh aya pangabutuh awewe medit mah teh hese tapi heuh nya ayeuna dut aku mah dut mah ulah nu beuki mah dut komo bari boga imah di kontrakan atawa leutik mah geuning heureut kamar di dinya dapur di dinya tengah imah di dinya daraya hitut coba brut di jurung teh brot dipantau meledak di tengah imah urang teh di luar mah kudu di masker asup ka jero masker dibuka hitut asup lieur tapi ku heuh euy